Deruda. Hari ini masih kayak mau bikin video lagi. Seharian jajan serba pedas yang ada di sekolahan. Edisi SMP Sumatera 40 lagi 4K2. Iya makanya di dia lo berpisan jajanan anak atuh ya. Yang pertama si kami langsung salpo ku si emang tukang bakso bakar. Aduh bener-bener leko pisan si bubur nate harga pertusuk nate mung 2000-an aja cenah teh ya. Pas dimakan teh eueuh si bubur nate bener-bener karasa pisan amis lada hasem terus aya bumbu kacangan anak itu bener-bener ngeuna pisan bukan mah kudu wajib dibelian atuh ya. Sabaran aja ya si emang tukang seblak terus si emang sini nih mah tukang seblak na oge meuli we 10.000 ari pek teh menang sakatel dibarekeun toge sagala deui. Meuli we teh numpang ladana ari pek teh nikuateun ka lada pisan tingali ta bentukan lage wow nikuateun ka beureum kitu. Istighfar 50 juta kali barudak ieu teh mah ngeuna-ngeuna teuy. Walaupun lada oge tapi bener-bener ngeuna kitu barudak si rasa teh bener-bener kaya pisan ngeuna pokona mah kudu wajib dibelian si dini ieu atuh ya. Sabelahnya teh si emang tukang cilok kuah nyanggeus emang beli 5.000-an si endog si jando jeung tahuna heuh pokona dicampurkeun we lah. Jangan lupa bumbuna misdasem pokona masih kami mah pas dimakan teh eueuh si endog puyuh na teh bener-bener loba. Jejelia sina tuh waduk ieu teh mah ngeuna pisan. Urusan tenggorokannya mah tinggal disebur aja make jus yang ngesebreun warna beureum heueuh mang barang diseruput teh eueuh syam diseger pisan. Ini mah tuh benar-benar otomatis menyeberti korosi kami dengan baik. Lanjut part 2 atau jangan di mana lagi ya.